Nis, udah mana? Oh iya, udah nganterkeun sayur ke kami toha. Ayo Nur. Waduh, ngeunahnya di toha maneh dikiriman sayur unggal poe kuminan tuna. Nya aing geus kumaha atuh Nur? Kan ngaranna ge mitaha urang sorangan. Geus kolot oge, tanaga geus berkurang. Nya urang lah minantuna nu mere sayur. Masya Allah, beruntung pisannya mitoha maneh boga minantu kos maneh. Ayo Nur, urang dekat tempat mitoha heula. Nya. Nis, kos di mana? Kos di imah mitoha urang. Nginep tadi peuting mitoha urang gering. Waduh, mitoha gering. Jadi ayeuna kumaha kondisina nih? Nya alhamdulillah ada mendingan. Jadi ayeuna abdi dek bali. Dek ngurus heula salaki, nu deuk indit gawe, ngurus heula budak, nu deuk indit sakola. Dek ngurus heula imah, acan ke peuting ngurus mitoha deui. Kacapean urang Nur. Yang geus sing sabar we maneh. Ngaranna ge maneh minantu anu deket. Jadi maneh anu kudu ngurusna. Geus we nikmati we Nis. Geus atuh Nur, abi balik heula nya. Nya. Nah, hanya geus sabaraha poe ku urang diperhatikeun minantu mah omah ngaliwat deui. Biasana unggal isuk-isuk sok nganteran sayur. Nah, ieu ngaliwat deui. Aya naonnya? Hei, Nur! Nur! Tah, iya mitoha julid teh. Aya naon, Mak? Maneh nyahon teu, Nur? Eta geuningan bolu anu keur viral eta teh minah pisan. Tadi mah ngadahar, Nur. Mak, ari jari jelema tong jadi tukang pamer. Heg bawa atuh ka dieu boluna, heg tawaran abi. Ieu mah bawa bolu ge henteu, emang bolu ti mana, Mak? Saha nu mang meulikeun? Si Nis, Mak. Nah, make yang si Nis, ya si Neng lah. Minantu mah anu jauh. Mawa bolu saloyang, jabani ngrasana ge meunah pisan. Nah, make yang si Nis. Si Nis mah can pernah mang meulikeun emak jajanan, pelitna oge. Auzubillah. Oh, pantesan si Nis eueuh ngaliwat deui. Biasana ge unggal isuk-isuk sok nganteran sayur keur mitohana. Geuningan keur selek jeung mitohana. Yang geus kumaha Nur? Dari emak mah kurang seret kasih Nis teh. Leuwih seret kasih Neng. Da minantu anu jauh mah si Neng. Nyaho karesep emak, nyaho kahayang emak. Malahan emak mah ditanya, "Mak, hayang meuli naon, Mak?" Lamun si Nis mah pelit, Nur. Mak nyaho teh kunaon si Neng imahna jauh. Karena si Neng embu ngurus emak. Lamun manehna ka dieu mawa bolu karesep emak nya wajar. Emang jelemana oge datangna satahun sakali. Emang nasib jadi minantu anu miskin mah. Teu ngurus mitoha diomongkeun. Diurus kurang narima teu ngageunahkeun kana hate. Imah urang deket yang mitoha dianggap cidak tai. Tapi sementara urang adek indit tapi urang teu boga duit. Lamun aya nanaon angger nu deket nu diandalkeun. Tapi lamun aya masalah nanaon angger nu deket nu disalahkeun. Dipaseaan. Jeung teu habis pikirna, arebu pengabdian eleh ku bolu saloyang. Nu datangna satahun sakali. Nyaho abi mak resep ka si Nis. Karena si Nis minantu anu miskin. Tapi kan si Nis minantu lamun miskin eta lain salah manehna. Berarti salah anak emak. Nah habis ngajak anak batur hirup miskin. Tadi mitoha teh ulah zolim ka minantu. Dibere sayur anu ngeunah nya didaheu. Teu ngeunah nya enggeus jente. Teu kudu diomongkeun ka ditu ka dieu. Ari diurus ku minantu teh kudu bersyukur. Ulah kurang narima. Karena di ruangan itu teh sakabeh minantu daek ngurus mitohanna. Aya oge anu embung ngurus mitohanna. Malah ngadoakeun mitohanna. Gerak buru-buru paeh.